Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian kaopat. Upami teu lepat mah harita teh juragan lurah hormat nampi serat. Anu datangna ti Lodaya Mamalihan. Urang balikan deui carmina urang wangsulan deui ku Mang Jaya nya. Isi seratna mangga urang lanjutkeun. Gek carali kalayan Nyimasari maos surat nu tulisanana ku huruf Arab ulina kieu. Kahatur kapayuneun juragan lurah di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarengan ieu serat langkung ti payun abdi nenda dihapunten wireh tos kumawantun masihan serat. Anu maksadna bade ngawartosan ka juragan lurah sareng kasadayana bae nu aya di dieu. Pamugi dina wengi-wengi ieu sing atos-atos kedah carincing pageuh kancing saringsep pageuh iket. Wireh abdi tadi kinten bada asar nguping cariosan titir urang pameget. Anu kakupingna ku abdi eta jalmi anu tiluan teh bade dipiwarangi wat tuang putra dina wengi engke. Tumali kitu pamugi sing atos-atos bae. Nuhun-nuhun upami tuang putra dititipkeun heula dinu sanes, bilih leres wengi engke aya kajantenan. Rupina dicekapkeun sakieu bae, sakali deui mugi ngahapunten. Bilih aya unggelan nu kirang sae. Buktos abdi Lodaya Mamalihan. Kitu eusina eta surat nu diaos ku Nyimasari kapayuneun kanu janten Ibu Ramana. Ngadangu kitu para mitra Ibu Lurah ngaranyu, aduh, kumaha atuh amanah geuning ecena aya nu masihan wartos kitu ka urang? Nu saha jelema anu ngaran Lodaya Mamalihan teh? Da Lodaya mah satu leuweung samodel mau. Lurah hormat ngaraos hemeng. Wios perkawis jenengan anu widamel serat nama amanah. Mung ayeuna kedah ka mana atuh urang nyumput teh? Utamina mah nyalametkeun ieu si Neng. Bilih leres-leres anak buah Sinaga Hejo wengi engke ka darieu. Saura Ibu Lurah tos ngawitan geumpeur. Geus urang ngadon ngenong di pasir di Kimanta. Dinu ngurus sawah urang ongkohan di ditu mah loba barudak bujang asuhan Kimanta. Kumaha pami di ditu ama di Aki Jantra. Di ditu mah tempatna rada singkur. Nyimasari mairan palaikeun di Aki Jantra da eta ngaran tepung jeung karna. Bener ari singkurna mah ngadawa pisan batur jeung anggang katatangga. Geus we di Kimanta ngana nu tunggu di dieu saha tuh ibuna? Piraku rek dikosongkeun onaman mah eueuh nu tunggu pisan. Ke kumaha lamun seug barang-barang urang dilurud? Ari bisa ditinggalkeun ku sararea moal daekeun deui. Mun saha atunya nu tungguan di dieu teh? Ibu Lurah ngaraos bingung kudu tunggu bumi. Lah kumaha engke we ibuna? Sugan we di Kimanta yen daekeun tunggu di dieu keun urang bere we keur meuli hududeun. Kitu sae atuh amanah. Di ditu aya nu keur saeun tungguan mah mangga we ayeuna ge. Urang mios amanah meumpeng siang kene. Neng bejaan bi isohna beuting ieu urang ngenong di Kimanta kitu. Saur Ibu Lurah. Rupina teh sabar palai enggal angkat. Harita kene Ibu Lurah ngagemol anggean sareng perhiasan dilebetkeun kana jingjingan sareng anu Nyimasari. Tos reng sebuntel anggean teras angkat bade ngadon ngarerem di Kimanta panyawahna. Biisoh ngais gemolan anu dieusi ku anggean Ibu Lurah sareng anggean Nyimasari. Harita Lurah hormat sateu acana kebat angkat ngawartosan heula ka tatanggan anu caraket supaya penting ke ariatna. Tos kitu mah teras we kebat angkat ka pasir. Wanci magrib harita teh si Wahi jeung si Odoy katuh modin ka karadaratang kalawan teu mikirkeun kana kacape. Harita keneh cacarita ka Naga Hejo. Pimpinan manehanana yen panglamar manehanana anu perantaraan surate gagal kalawan sakumaha alasan ti Nyimasari dicaritakeun saujratna. Puguh we kahandeulan jeung nafsuna Naga Hejo lain dikira. Beungeut meuli geuneuk lir beusi atah beulung. Bari peledag berep sakitu badagna keker teh dipake meupuhan tihang kuat ka ingeung. Dasar awewe teu nyaho di kasenangan. Dilamar ku aing make nolak. Padahal kurang naon keur ngaran si Naga Hejo. Hayang naon ku aing moal burung diteunan. Lamun sarupa kieu mah kapaksa kudu ku jalan kasar deuleu. Daina batur-batur si lain kabeh kudu ini si Wahin.
tong make lo banu dipikir deui datangan terus ka gogobrogna si Lurah Edan. Dibikeun dipenta teu dibikeun paksa bawa Nyi Sari ku ilaing. Lamun bapana bertahankeun atawa nu ngahalang-halang montong ditanya podaran ku sararea. Kardi naga hejo ngagidir nafsu. Kartos. Temal anak buahna para mitra narembala. Jung ini cia. Tapi ulah arung akabe kagogobrogna si Lurah. Sabagian ngajaga di luar bisi masyarakat dirinya ngayakeun perlawanan. Naga hejo mere parentah kalawan anak buahna nu kurang leuwih 15 jelema harita arinit kabeh. Bari saurang ge nu lemor marawa bedog tingkara prek di cangkeng. Barengan arinitna anak buah naga hejo nu dipingpin ku si Wahid. Masyarakat nu salemur jeung Lurah Hormat tibana magrib keneh geus siap sadia. Ngajaraga di buruan masing-masing. Sabab geus dibejaan ku Lurah Hormat yen peuting harita rek kadatangan ku rampog anak buahna naga hejo. Masyarakat di eta tempat masing-masing maroa pakarang sabogana kayaning bedog kampak tumbak barera ruyung kawung jeung sabangsana siga nu rek ngarurug musuh aya ratusna urang. Di antara masyarakat mulobana kurang lebih 40 urang, aya 5 anu naraek kana tatangkalan bari nyerekel kohkol pikeun tangara di mana rampog datang dirinya kohkol disadakeun. Hiji tana masyarakat kudu ngayakeun perlawanan. Sedeng nu ditunggu-tunggu tayalian anak buah naga hejo masih keneh di perjalanan jauh keneh kan dituju. Atuh masyarakat geus karaseleun nunggu tibada magrib nepi kaliwat isya can muncul. Memang diteangkan kituna mah nu ngaran Wahid siga jalma nu waspada. Kana baris dikepung ku masyarakat manehna make nitah eureun heula ka batur-baturna. Atuh ku ayeuna parentah kitu kabeh areureun di hiji tempat nu sunyi kalawan si Wahid cacarita. Jalanan euy. Tong bakal kebat sia sabab dewek asa teu garna hate ye euy. Siga ge me aya mere pirasat kana pecilakaeun ka diri urang ye. Taina dewek rek ngutus si Odoy jeung si Tihul pikeun nyeko heula ka leburna Lurah Hormat. Lamun di ditu loba jelema nu dilaluar ieu surat pake mungkus batu kalawan alungkeun. Heunya ka tengah-tengah buruan imah Lurah Hormat di mana geus areuweuh ka kara urang ngadatangan imahna Lurah Hormat kalawan Nyi Sari urang bawa. Kumaha ilaing Odoy? Tihul sanggup euy ngalaksanakeun parentah ti dewek? Si Wahid nanya heula kana pamadegan Odoy jeung Tihul. Celengkeung si Tihul nemala. Ngalah keur si Tihul matong baroning dititah ngalungkeun surat make batu ke kaki lajek ye. Sanajan dititah silih sambung nyawa geda jauh kana mundur atuh. Tema si Tihul nemongkeun wawane. Red si Wahid ngareret ka si Odoy kalawan tumanya deui. Kumaha siling Odoy? Keur kuing mah bingung nolakna atuh. Sageus lumasa make sanggup milu ini. Eta mah kumaha nu marentah we dititah ini dititah cicingnya cicing. Komo dititah balik mah atau nu aya dewek mah we? Masih Odoy. Euy jeung ka ditu gararit. Tah surat na bawa ku ilaing Tihul. Si Wahid ngasongkeun surat kalawan teu leleda. Harita keneh si Tihul jeung si Odoy arinit mapai jalan anu sunyi. Teu kungsi setengah jam Tihul jeung si Odoy geus anyong ka sisi lembur. Kuliwed duana ting kuliwed bari panon rutret ngabagi leret. Curingkang cenah sakiceup ku si Tihul katingali aya jelema ngajorelat deukeut buruan bumi Lurah Hormat. Si horeng tatangga Lurah Hormat nu keur ngalanglang bumi Lurah Hormat, pok si Tihul nyarita haharewosan. Awas euy Doy. Palabah buruan imah Lurah Hormat ku dewek katingali aya jelema. Ngajuringkang ka beulah wetan nyoren bedog euy. Moal Lurah Hormat euy jitu keur ngajaga. Da ku inge katingali. Nanting Lurah Hormat ting saha atuh da teu siri kana rupana. Tema si Odoy manehna ge ningalieun kanu ngajuringkang. Tadi euy si hati-hatinya. Ulah eleh set euy. Ulah eleh seukeut maca bising aya nu ngawaskeun. Ki urang tunggu 5 menit bising jelema anu bieu keur nyebut ngintip ka urang. Ceuk si Tihul bari ngadepong dinu sunyi. Sedeng panon mah runut rina teu beda ti mata satu galak rek ngarontok mata satu galak rek ngarontok mangsana. Waktu si Tihul jeung si Odoy keur ngadedempes, ti beulah kaler kadenge sora jalma tinggerendeng. Si horeng masyarakat nu keur ngajaga di eta tempat. Atuh puguh we si Tihul rada ngaranyug sajabana kadenge nu tinggerendeng teh. Make katingali aya sababaraha urang jalma ting kuliwed. Kasinaran ku cahaya bulan reyem-reyem, pok si Tihul ngaharewos. Was Doy, ti beulah kaler wa jelema euy. Sok-sok atuh keur baledogeun batuna. Ari geus dibungkus mah ku surat. Sing kabur kadar ieu
Si Odoy rada ngaleper sabab manehna ge ningalieun deukeut buruan ieu bumi lurah hormat. Loba jelema tingkuliban. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui si Tihul maledogkeun batu nu dibungkus ku surat meunang nyieun si Wahid. Baleueur batu dibaledogkeun ka tengah-tengah buruan bumi lurah hormat. Gepluk batu disadang ngagepluk. Puguh we jalma-jalma nu keur tingkuliban pada curingha. Semalah kadenge ku si Tihul jeung ku si Odoy aya nu nyarita. Baraya-baraya, siap we maledog euy. Tuning batuna katingali ti dieu semu bodas. Pokna kalawan ditemalan ku saurang. Na batu teh siga dibungkus ku kertas euy. Palang siang surat teh. Cing cokot ku saurang bawa ka dieu. Bisa siap-siap. Tembal baturna giding saurang lalaki ngagiding direk nyokot batu nu dibungkus ku kertas. Sedang nu sejena taki-taki bari bedog masing-masing geus dilalugas. Kitu deui nu nyarekel pakarang sejena geus ting darepom. Cag batu nu dibungkus ku kertas dari cokot kalawan dibawa ka baturna, malah terus dibawa ka hiji imah nu aya lantera ngagantung dina panyaweran. Waduh nyawe surat euy. Cing baca kadinya kudu cekas keun panonna. Kentu pati awas kana aksara ti komo ki peuting euy. Ceuk nu saurang kalawan teu hararese baturna. Maca surat kalawan dirariung ku aya puluhna urang nu unina kieu. Baraya-baraya, aranyeun ulah kaget, ulah reuwas-reuwas ku ayeuna kuring maledogkeun batu nu dibungkus ku surat. Ieu teh lain nyingsieunan, lain rek nipu tapi kuring ngabantu satukang naranjeun. Tadi kira-kira wanci magrib, kuring tas nyeko ka tempatna rampog-rampog nu dipingpin ku ngaran Naga Hejo. Manehna teu jadi rek niwat Neng Sari anakna Juragan Lurah Hormat. Sabab puting ieu manehna rek ngagarong heula banda-banda rakyat di leuwih liang. Samalah geus aridit bieu. Wayana kitu hayu ayeuna urang kepung di ditu. Urang ditunggu di leuwih liang deukeut parapatan Kaleuweung Jati. Dan sakieu bewarati kuring. Nu ngaran Karna Incu Kukut Aki Jantra. Kitu eusina eta surat nu dibaca ku saurang rakyat tatanganna Lurah Hormat. Daling euy. Untungna we Incu Kukut Aki Jantra ngabantu ka urang sarerea. Manehna ngabejahan yen rampok nu rek ka dieu teh tulus euy. Ayeuna rek ngaranyah banda rakyat nu di leuwih liang cenah. Kumaha mau pakat mun sarerea urang sarerea ngepung ngarampok di leuwih liang? Tanya nu saurang gede kapercayaan. Kana itu eta surat nu disebutkeun Karna Incu Kukut Aki Jantra. Sok padahal Karna mah teu nyieun surat teu naon. Pok ieu nyebutkeun hayu kalawan harita keneh sabagian loba rek ngaberi kerampong ka leuwih liang nu aya di eta tempat ukur sababaraha urang kitu ge caricing di masing-masing tepasna. Samalah aya nu terus sare taksiran geus teu kuat nahan pituluheun. Da puguh waktu geus ampir pukul 11:30. Para mitra kaum dang. Sanggeus masyarakat di eta lemur areueuh leos si Tihul jeung si Odoy arinit ngabejaan ka si Wahid jeung batur-baturna. Nu keur narungwan di tempat nu suni sisi wahangan. Harita keneh si Wahid jeung baturna kurang lebih 15 urang. Gagancangan arinit nu tujuan rek niwat Nyimasari. Barang tepi ka sisi buruan Ibumi Lurah Hormat, si Wahid eureun kalawan ditah ka baturna limaan arunggah ngunggahan bumi Lurah Hormat. Sedeng nu sejena malencar ngajaga bising aya rakyat nu kaluar. Teu hararese nu genepan asup. Si Tihul geus arinit malah mateulila geus anyog kapipireun bumi Lurah Hormat teh. Kalacat genepan rae kana benteng terus jelung-jeleng laluncatan ka jero, bari bedog masing-masing geus dilagar. Sedang si Wahid para mitra sadaya ngajega gigireun bumi Lurah Hormat kahalangan ku tangkal awi haur koneng. Harita si Tihul tutunjuk kana palebah pantok hareup katayep nu opatan ting katayep arasup ka patengahan. Reg duaan mah ngaraneg palebah pantok kamar Lurah Hormat. Harita teh para mitra sadaya kojengkang si Tihul ngalengkah ngadeuketan pantok kamar Nyimasari. Nusa urang deui ngajega dina gang nu ka dapur, teu loba nu dipikir ujug-ujug brai si Tihul mukakeun pantok kamar Nyimasari. Ana brai huleng si Tihul ngahuleng kalawan ngagerendeng jero dadana. Si Sari teh ka mana nya? Kitu gerentas hate si Tihul gog cingogo nempuan ka kolong ranjang. Di kolong ranjang eueuh geus kitu masih lili kaluar mere isarah ka baturna. Nu keur ngajaga dina pantok kamar Lurah Hormat nanakeun Nyimasari eueuh. Brai nu duaan mukakeun pantok kamar Lurah Hormat, tapi di kamar Lurah Hormat ge eueuh sasaha.
Atuh puguh we Siti Hul jadi nafsu beungeutna semengkeuneuk lir beusi atah beuleuh. Hul, geuning hareueuh euy ka mana nyarumputna nya? Si Odoy haharewosan. Oh, si goblok teh. Lain ku kitu teh aja si ganu nyaho we kana maksud urang peuting ieu. Disebutkeun nu ngabejaan saha manusana. Bila aku batur urang jadi mata-mata ti pihak kalurah hormat. Aduh. Silaka euy lamun dina seuh-seuhan na kieu mah euy. Dimana peuting ieu teh hasil kana pasti pimpinan urang ngamukna. Ulah marah sararea disariksa euy mangkaning adatna bah anom teh. Lamun geus ambek mah teu beda timuning edan atuh. Cing Modin cileing naik ka para euy. Bari nyarumput dina di para, bising nyarumput. Tema Siti Hul marentah ka si Modin kalawan teu hara rese. Kalacat si Modin naik kana jalan ti lawang. Di lawang para kamar makan. Harita si Modin tengah-tengok nempo ka para, tapi weleh nu di para eueuh lalur-lalur acan. Geus kitu ju turun deui bebeja eueuh sasaha. Eueuh sasaha di para ge euy? Aduh kumaha tuh geus kieu pilakueun urang euy? Ka mana nyusunna nya? Siti Hul meunang sawatara jongjongan mangahuleng ngarasa bingung. Ka mana kudu nyusulna Nyi Masari? Nyari eueuh da di kumaha atuh da geus we bejakeun ka si Wahid. Kumaha kaputusan ti manehna narek terus diasrak narek balik deui ka lembur. Beuna mah urang bebeja heula ka si Wahid. Saha manehna nu dipake tanggalan ku sararea? Cek Siti Hul terus kalaluar ti bumi lurah hormat. Jalan ka hareup ka karagejut tarurun si Wahid geus nyiririk nyampeurkeun. Kumaha? Hasil ti Hul? Si Wahid sigan teu sabar nanyakeun. Tah keu sasaha? Tembok si Modin ka para eueuh lalu-lalu racan. Setan sia. Kamana mantog na cenah? Si ganu nyaho we kana maksud urang peuting ieu? Si Wahid nafsu. Nu matak dewek biasa teu ngarti make nyahoeun peuting ieu. Urang rek kadar ieu, ayeuna kumaha pipataeun urang saterusna Wahid? Siti Hul hayang nanyakeun kana pamadegan si Wahid nu dianggap pimpinan omongan. Tibatan urang sareng disiksa kemun jadi pimpinan euy leuwih hade ungah we. Ungah imah ungahan bising lurah hormat jeung anak pamajikanna ngadon nyiruk di Imah Batur. Kitu teh naon sugan aya di manusia jeun euy. Tema Siti Hul na atuh aritas nyarita kitu. Ari gorowok ti belah wetan saurang lalaki ngakentakna nya. Saeta? Pokna atuh puguh we batur-batur si Wahid. Pada curingak bari serut-seret meresat bedog sewang-sewangan. Gorowok nu tadi ngagerentak teh nyebutkeun siap-siapan. Atuh masyarakat di eta tempat. Pada kalaluar ti masing-masing imahna bari marawa pakarang sabogana-sabogana. Kalaya nyerang karomongan si Wahid bari ting corowok mata ke paur di barung ku anjing menirage. Serang! Serang! Rampung! Ayo rampung! Kituna ting corowok masyarakat nulobana kurang leuwih ti 30 jelema. Sanggeus tepi kaburuan bumi lurah hormat dermah didinya. Balad si Wahid ngayakeun perlawanan meuni campur. Sora bedog ting beletrak awor jeung bedog ti ditu ti dieu. Ngagunakeun halu ting hariuk matak paur anu neuleuh di barung ku sora ting corowok ti pihak rakyat nu kabeunangan ku pakarang ti baladna si Wahid. Ting garoak ting koceak aya nu katigas pudukna aya puhuleuneuna. Sanajan rakyat nu can kabeunangan geledeh hate ge bubuhan ngayonan jelema jahat nu geus toh pati jiwa raga bari palinter kana ulin bela diri. Akhirna para mitra rakyat nu sajena ting beretak lalumpatan sabab teu kuat ngayonan anu jadi lawan. Harita Siti Hul mudag saurang budak bujang nu maksudna mah rek kabur. Ceneng Siti Hul luncat megat jalaneun bari ngagertak kalawan ngamangkeun bedog meuni ngagurilap katojok ku cahaya bulan ngeberak. Untuk ngejat setan bodaran cak aing. Siti Hul ngancam bari bedogna diheubatkeun. Atuh puguh we budak bujang ngalenyap pok manehna ngomong bari ngeleper leungeunna rangah duanan. Ampun Kang, ampun Mang, Abang ampun, ulah dipaehan. Ampun Abang, ampun Abang. Pokna bangun anu sieuna keur dipahala ku Siti Hul. Saha ngaran cileing ha? Ngaran kuling mah Inon. Pokna si horeng anu katelah Inon. Uti heula miceuceub ka karna waktu karna samemeh rek disiksa ku Wahid di tampian. Mana cileing? Urang ieu we kuring mah. Ampun ulah dipaehan Mang. Ku dewek mau dipaehan, tapi si Reng bisa ngabejakeun di mana lurah hormat jeung anak pamajikan nyarumput. Duh kaceu ingat abdi teu terang. Benar sia, cepet.
Aduh. Si Inon ngarumpuyuk nunggupan banget bari jeung lewe sabab dikiprat ku si Wahid. Rek dibejakeun moal sia. Lamun teu dibejakeun alamat sapat beureung sia. Ngomong. Si Tihul ngajamak ku Inon nu keur aduh-aduhan. Ampun kukuring rek. Arek naon sia? Dibejakeun. Di mana nyumputna kula warga lurah hormat? Itu di pasir, di mana Mang Manta? Tema si Inon ngajelaskeun yen lurah hormat sareng saputra garwa ngadon ngararab di Kimanta panyawahna. Geus kitu gero si Tihul ngagegero si Wahid kalawan teu leleda si Wahid jeung baturna nyalampeurkeun. Naon heuh? Tanya si Wahid bari ngadila ka Inon anu keur pupurungkutan sisi kebon hanapeun tangka cau. Ieu aya katerangan ieu ti mangkluk ieu. Cenah lurah hormat jeung anak pamajikanana ngarareb di ngaran si Manta di pasir. Bener sia, si Wahid nanyakeun deui ka Inon bari ngajamak ku. Nya juragan lurah ngarep di bawah Manta panyawahna. Tema si Inon teu boleh pupurungkutan sabab sieun disiksa deui. Di barengan yang lain, si Wahid ngenyang leungeun si Inon atuh teu bisa kumaha harita Inon diiringkeun ku baladna si Wahid. Jalan mapai ka kebon awi nu caraneom. Urang nyusul polahna masyarakat anu salemur jeung lurah hormat. Nu geus ditipu ku si Wahid ku jalanyeun surat palsu ti Karna. Manjarkeun rampog anak buahna si Naga Hejo rek ngarampog barang-barang rakyat leuwih liang. Harita masyarakat anu budak ngarampog ka leuwih liang teh baralik deui sabab di leuwih liang ulur kajadian naon-naon. Malah terus nyarimpang ka imah Mang Manta panyawah lurah hormat. Nu kabeneran harita lurah hormat jeung Manta keur tingkereundeng ngobrol di tengah imah ari ibu lurah garwana lurah hormat tos kulem di kamar. Tos kantenan para mitra Nyi Masari mah tibada Isa getos aya di lemet kamar anu hiji deui direncangan ku saurang budak awewe anakna Mang Manta. Nanging Nyi Masari anu sakitu geus peuting teh ku waktu ieu geus ampir pukul 12:30 teu acan kulem keneh. Damelna guling gasahan karaosna haridang bayung yang sareng manah pating sareblak bae. Sakapeung korejat Nyi Masari gugah. Teu lami goloyoh ebog deui soca dipeureum-peureumkeun ge waleh teu daek kreup kulem. Akhirna Nyi Masari nu geulis ngadon ngajejentul nyalira nonggongan anakna Mang Manta nu keur ngagebrak teu lilir-lilir. Reuit sawatara menit nalika lurah hormat nuju ngobrol sareng Mang Manta panyawahna. Kero ti luar aya sora lalaki uluk salam. Kajalian para mitra masyarakat anu salemur jeung lurah hormat. Nutas budak rampong ka leuwih liang. Demi katelahna eta lalaki uluk salam teh mira minangka kokolot kampung. Sampurasun, pok ngalamat sedeng batur-batur tinggal lingker. Ting salingker indis aya rampung ka eta tempat. Puguh we Mang Manta sareng lurah hormat tinggal lingker. Ngadengieun uluk salam pok lurah hormat tumaros rada ngahrewos. Mang Manta, sahanya uluk salam di luar. Katugan itu patos apa kana sorana mangge? Tema Mang Manta. Gero Bahwira uluk salam deui samalah ku ayeuna make ngalacat ungah ka tepas. Sampurasun. Sok emang temalan ngan tanyakeun ngaranna saha jeung ulah-ulah waka dibuka pantona bising jelema nu nyiriwuri. Sampe saha di luar? Mang Manta kakarane malan kalawan nanyakeun ngaran. Kuring Wira, temana rada tari. Oh, Mang Wira tetangga kuring Mang Manta. Sok buka ka ditu pantona bising aya keperluan penting. Saur lurah hormat apaleun. Korejat Mang Manta harita teh ngorejat nangtung tuluy ngojengkang. Kulu terak ngalaan tulak anabrai nyawe para mitra Bahwira. Nasola para mitra. Harita para mitra Mang Manta tuh nyarita. Ieu geuning abah panjana kuring manulian. Aya naon atuh penting-penting ka dieu bah? Wah ngahaja we, ari juragan lurah geus kulem gimana? Bahwira nanyakeun lurah hormat, celengkeung lurah hormat ngawal bari ngorejat ngaden. Acan Mang ya atuh ka jero? Wah syukur atuh geuninga. Cacan kulem cenah. Ge barudak wayahna daragoan heula di luar euy da moal ida euy. Bahwira marentah ka baturna nu di luar.
bus kajararo sarta diupah hareup-hareup jeung lurah hormat kitu deui Mang Manta nying hareupan. Ari Mang aya naon beting-beting ka dieu eueuh naon-naon di lembur. Lurah hormat mayunan tumaros bari neuteub ka Bahwira. Keur ngalaan tari perah bedog sok digorerkeun di jireunana. Mawi Mang teh wangsu ti leuwih liang agan. Pasti leuwih liang. Lurah hormat rupino hemeng. Leres agan tema Bahwira ponok bari ngarongkong dompet badah bako anu Mang Manta. Teuing aya naon los-los ka leuwih liang sagala. Jeung saha Mang? Sareng itu barudak nu di luar kirang langkung 20 jalmi wagan. Cemal Bahwira bari ngotrekkeun bensin, tuluy ngaroko bangun anu tenang. Saya naon keperluan make los-los ka leuwih liang segala bah? Mang Manta milu tumanya. Nu teh hese beleke harita ku Bahwira dicaritakeun. Di mimiti aya nu maledog ku batu dibungkus ku surat, samalah surat oge ditali-tingalikeun ka lurah hormat. Kalayan ku anjeunna diilo tetela surat wawaranti karna incu kukutna Ki Jandra. Atuh ku ayeuna lurah hormat ngaos serat teh kedah amanahna ngaraos binga. Malih kagungan emutan yen karna kasebut budak bageur tur aya tulungna make bebeja kitu sagala. Nyawe surat ti karna incu kukut Ki Jandra Mang. Disangka bageur budak teh aya bantuna ka urang. Eta kumaha waktu ku Mang Wira jeung ku barudak ti lembur ngamudag rampog ka leuwih liang teh kungsi tepung jeung rampogna. Taros lurah hormat pamun teu meuni marah mah. Aduh. Mawi Mang sareng barudak dongkap ka ditu teh nu diantos-antos aya kana 2 jamna. Teu aya jalmi nu kumaha lampreng pisan agan. Kumaha Mang ngaros kesaeng awe carios teh. Wangsul we kalayan sidang heula ka dieu kalayan lalayan bilih di dieu aya naon-naon. Nya syukur we ari saralamat mah. Dunga tugra kala lembur deui Mang lain kuring ngusir ngan aya di ditu bisi aya kakeu kareungeun. Laras Mang teh bade wangsul deui ka lembur agan. Kalayan urang siliduakeun we nu dari ieu sing aya dina kasalamatan. Atuh Mang sareng nu sanesna nya kitu keneh. Temal Bahwira bari nguniang nangtu. Kalawan bedogna dicecekel. Kakarage Bahwira rek malik ujug-ujug guru tak aya saurang budak bujang. Haruha harehoh bari ngeleper. Ubuh we nu araya rareuwas kencang ku Bahwira ditanya. Aya naon Umin? Kitu ngaran eta budak bujang katelahna Umin. Tatangana keneh Bahwira. Pok Umin nyarita kitu ge teu pati tatag da puguh tas manggih kareuwas. Mang cilaka di lembur urang Mang. Pokna bari kesa ngoprot awak ngadegdeg. Kumaha? Cilaka kumaha jeung aya naon ieu teh sing caritakeun ka Abah? Bahwira nanya semuka bawa gempur. Tadi sanggeus Mang jeung batur-batur arinit rek ngaberi kerampog ka leuwih liang teh nya nu sakumaha isi surat ti karna incu kukutna Ki Jandra. Leut sawatara menit buru-buru datang rampog ka lembur urang samalah ka bumi Palurah ge diungahan. Kaca bumi Palurah di dagoran hancur. Di situ batur nu salebur jeung urang ngajakeun perlawanan. Ada nu kuat samalah aya tiluan batur urang aya nu cilaka. Kuring lamun teu kaburu luncat ka susukan mah kawasan cilaka di pahala ku rampog. Aduh, nyaling bantrak-bantrakeun atuh Mang. Eta saha batur anu salebur urang nu cilaka teh Umin? Teuing saha-saha mah can palsidi kana rupana mah. Manehna ngajaloprak di buruan bumi Palurah. Mangkohan kaburu kuring naluncat we ka susukan terus ngarurugan maneh ku jerami garing. Temal Umin sajelasna. Keur kitu guru tak saurang budak bujang anu barengan jeung Bahwira katelah nasi kardun unggah kalawan manehna nyarita. Jalanan malah kuring teh manya ka Mang. Ari eta percaya henteu yen surat nu ditinggalian ku Bapak Lurah teh si karna incu kukut Ki Jandra bari dianggap manehna ngabantu ka urang. Si kardun nanya kana pabandengan Bahwira. Bari ngareret ka lurah hormat anu keur ngajelenggut wireh ngadang dumina. Diruksak cenah ku rampog. Ari keur dewek mau percaya teu percaya kasih karena ngabantu ka urang. Sarerea percaya na dumeh aya surat kitu kalawan dia geus ditinggalikeun ka juragan lurah. Ari kurang percaya na dumeh ieu dewek jeung batur-batur salebur kasup si lain ka leuwih liang. Naon-naon apaan? Tema Bahwira bari ngareret. Da poe dieu, Mang, urang kudu boga sakudua teh. Lain kuring duduh ngan saeutik gedena kuring boga tiburu. Kasih karena ijuk kukutna Ki Jandra. Boga tiburu kumaha? Bahwira teu sedeng nu sejenna mah ngabaratem teu pilih-pilih nyarita.
Para mitra sadaya harita si Kardun tuluy nyarita deui. "Ye mang sanunya si karna nyieun akal-akalan atau nipu ka urang sarerea nyebutkeun rampog arinit ka leuwiliang bari maneh sorangan biluk jadi komplotan rampog. Tabuktina we basa bieu urang tas ti leuwiliang teu kajadian naon-naon apaan. Sajabat ti kitu ceuk si Umin nyaritakeun teu sawatara lila ari Mang jeung kuring katut batur-batur sajen arinit ngabeureik rampog ka leuwiliang. Di lembur ulang aya kajadian di rurug rampog. Di keur cimburu kuring pasti si karna bilu ka rampog ieu teh. Da eta we wuri-wuri urang can dilari ni tiga ka lembur, nya ti lembur rampog datang. Kele nyepan ku Mang ngajaran piku juragan lurah jeung sejena. Kitu we ieu malah. Ya abdi mah kanyataan ieu mah. Moal neangan jurig teu kadeuleu teng mah ieu pokona mah. Kitu we pur kuntul kari tunggul largaga kari tunggak. Cek si Kardun rada panjang lebar suudon kakarna. Rumeh manehna mika ngewa kakarna ari katamah-tamah aya pikir kadua leutik ka Nyi Masari. Atuh Bahwira meunang sawatara jongjongan mengahulang. Bari tanda tanya dina batina nahanya karna bilu ka rampog. Kalawan nyieun surat sacara nipu. Mamang percaya kana caritan kuring? Si Kardun nanya deui ka Bahwira nu keur ngahuleung keneh. Ai keur dewek macan bisa mere jawab pasti Dun. Sabab can katingali tuku panon sorangan yen si karna incu kuputna Ki Jantra biluk jadi komplotan rampog. Ngan perkara timuru nipu ku perkara surat dewek aya timuru kadinya. Kuwi balurah kumaha percanten kana timuruna abdi perkawis si karna janten komplotan rampog. Si Kardun tumanya kalurah hormat anu alu. Ari keur bapa mah teu jauh sakumaha dicaritakeun bieu ku Mang Wira nu hartina ku bapa rek disilidi heula rek ditalunti heula lamun bener-bener si karna hincu kukut Ki Jantra jadi komplotan rampog kana pasti bapa rek marentah ka sakabeh masyarakat sangkan ngusir si karna lamun perlu mah dina Ki Jantrana ulah sina aya di wewengkon desa urang balar lurah hormat teu panjang lebar. Mun eta mah kitu we juragan lurah. Mangsa ngrerencangan bade ka lembur deui sakantena ninggal bumi kagungan juragan lurah. Bini dieu aya naon-naon mae ngawe ngajurungan Ki Manta sina ka ditu. Nyajung atuh didoakeun ku kuring sing salamet mah. Ngan wayahna mah kuring pangningaliankeun. Pokona mah barang-barang nu di imah naon anu dirurunkeun nu ku rampog. Insyaallah hayu atuh Ki Manta. Mang Abah tema Mang Manta. Jut Bahwira jeung si Kardun katuta si Umin tarurun. Terus arinit kabeh rek baralik deui ka lemburna. Wajeng Kang Mang Manta nutupkeun di panto sabalah ditulakan saat-saat tadi. Gek diuk ning hareupan lurah hormat anu rupina semua alun. Bagja keneh sakieu Mang Manta diri kuring jeung jadi anak. Anak pamajikan kaburu ka dari. Lamun teu kaburu ka dieu mah geus moal henteu diri kuring jeung anak pamajikan anak-anak korban. Keun ku perpara bana-bana kitu sanajan tepi ka bersih nage teu jadi pikiran sabab bana meunang kus disiar bisa diganti deui narajang jiwa mulai gantina. Saur lurah hormat neme sasauran deui. Leres gan saena mah ngaweun ka dari ieu saena teh duh. Nyangan aya ge rada teu ngarti ku carita Jang Kardun. Manehna boga tiburu kitu ka Jang Karna disangka bilu ka rampog. Eta we keur kuring mah teu pati percaya kana timur Jang Kardun teh mah. Lamun manehna nya mah jadi komplotan rampog. Eta kumaha nurutkeun ceuk sawangan Mang Manta nanya si karna bilu ka rampog. Lurah hormat tumanya kana pamadegan Mang Manta. Buka atuh mangit acan tiasa nangtoskeun leres henteu na atuh Jang Karna janten komplotan rampogan. Mang Manta teu mere kaputusan nu pasti. Manomat Mang Manta kasih neng jeung ka indung namanya ulah cacarita imah kuring diruk saku rampong bising baluaseun. Mangkaning indungna si neng masok leumpeuh Yuni. Aduh, pidaku deui atuh agan lah. Temal Mang Manta jep jarempe namahan jemplingna peuting. Kadengen batuk-batuk acan areleng sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Di sarada kaya ning bangkong bancet ciang-ciang katut londok ting keureuleung. Hawar-hawar kareung sora anjing ngagogong tincung disambung ku babaung labat muraikeun simpena peuting. Harita Nyi Masari neme ngaleyep na kulem. Tos kantenan ari Ibu Lurah mah tibada isa getos pules teu lilih-lilih. Mun lurah hormat jeung Mang Manta nu masih keneh ting jarengkul. Rupina teh tebih kana pituluheuh.
Komo kitu lurah hormat tos menah kuartos pikarewaseun perkawis bumi direksa ku rampong anak buahna Naga Hejo. Heuleut setengah jam ti sacigna Bahwira jeung sapada baturna. Ini ti imah Mang Manta anak buahna Naga Hejo dipimpin ku si Wahid geus rek tepi ka panganjerekanan Mang Manta kalawan ngiringkeun si Inon. Harita teh nu jadi pituduh jalan kira-kira 200 meter deui angangna ka imah Mang Manta. Reng si Inon ngarandeng atuh pungguh we nu sejenna ge kabawakeun eureun. Kunaon sia make eureun di dieu si laing ha? Hayu terus maju. Si Wahid nyurungkeun punuk si Inon. Keheula Kang, kuring abi caritaeun heula sakedeung, da ina mah geus deukeut ka imah Mang Manta. Tuh, di dieu ge geus katingali imahna nu aya tangkal muncang. Harusna mantong jeung kuring ka dituna Akang we jeung batur-batur. Lamun kuring milu ka ditu kacirit teuing siga nu pilu ka musuh. Sebab kuring jeung Kang Manta teh dinten teu ge katalian baraya. Hari kitu mah Akang jeung sapada batur moal kacirit teuing ku kuring dituduhkeun. Dan ke di mana Akang jeung geus unggah kalawan Mang Manta jeung Juragan Lurah mungkir henteu nyumputkeun Ning Sari, bejakeun we aya ngabejakeun si Karna kitu. Pasti manehna ngaku kalawan nuduhkeun tempat panyumputan Ning Sari, cek si Inon. Geus mitenah deui we ka Karna. Lamun kitu teh mah para mitra nepakeun juri pateuh kanu teu tuah teu dosa. Eta jauh keneh heuy imahna ngaran si Manta teh. Itu imahna geus deukeut tuh nu aya tangkal muncang. Tempa si Inon tutunjuk. Oh itu Dame milu heula ka ditu. Ke di mana geus deukeut pisan silaing ngadaguan di luar di batur dewek. Ceuk si Wahid terus arinit. Sanggeus rada deukeut anu kira-kira 20 meter deui. Wahid marentahkeun ka baturna sangka ningker saluareun pakarangan imah Mang Manta. Bari ngaping si Inon bisi ngejat. Kidik si Wahid leumpang bangunan taya karingrang. Regeureun hareupeun golodog sarta ngagero Mang Manta. Anu keur ngajarentul keneh jeung Lurah Hormat. Manta. Manta. Pokna atuh Manta curing hak sarta ngagero nanya ti jero. Sa di luar? Kuring. Tema si Wahid bari ngalacat unggah ka tepas. Yang kardun teh? Mang Manta nyangka nama si kardun domeng sasora. Tema si Wahid geus deukeut kana panto. Utrak tulak panto dilaan ana berai ujung-ujung bus Wahid asup kalawan ngadupak kana dada. Atuh Mang Manta meh-mehan rek dijengkang. Korejat Lurah Hormat ngadeg. Manahna ngaranjung sabab anu unggah teh jelema teu babu. Nah galeus sia tenang Andika cicing dieu Lurah. Kagok nyumput di dieu mah sia pada lamun nyumput teh dilak-lakan naga. Moal nu nganyahwankeun sia. Di mana anak Andika nu ngaran Sari? Sok geura jongokeun ka dewek. Lamun geus sare geuingkeun atuh. Anak kuring geus heueuh milu jeung pamana ka Bandung, waler Lurah Hormat ngabohong. Teu pantes pantar Andika kasebut Lurah. Lurah urut Lurah ngabohong. Mata keseung serikeun batur leuwih ada terus terang sia ulah ditunggukeun dewek nyeun tindakan ka diri Andika Lurah. Teu ngabohong kuring mah sabenerna anak kuring mah dibawa ku pamana ka Bandung, walau Lurah Hormat tetep ngilungan. Ya Lurah, ari kudu-kudu teuing mah dicaritakeun ku dewek. Andika ngadon ngarerep jeung anak pamajikan teh meunang beja tinggal Karna. Manehna tadi cacarita ka dewek jeung Lurah Hormat jeung anak pamajikanna araya di dieu. Mata kena bejakeun di mana anak anjeun disebutkeun anak. Cek si Wahid. Puguh Lurah Hormat jeung Mang Manta ngaranjung aya caritaan kitu ti si Wahid. Ngajarkeun bebeja teh Karna, akhirna ras Lurah Hormat emut kana caritaan si Kardun. Harita teh ku ayeuna mah gede kapercayaan Karna jadi komplotan garong. Sanajan ceuk anjeun aya beja kitu ge tetep we anak kuring mah daeuh di dieu. Bener sia Lurah. Nyawa we di dieu. Oh, jadi sarupa kitu mah Andika teh teu nyangka diri meureun Lurah. Tapi teu naon. Ceuk Andika nu jadi anak oge, ngan wayahna Andika kudu daek nampa nu kieu. Cepet si Wahid ngakitik rarai Lurah Hormat satakarna. Bangkieun Lurah Hormat kuat ka ngabangkieun, cirep cepet teg palabahangeunna dihancak ku peureub kencan keker jeung badan. Puguh Lurah Hormat rada ngaharekeng semuh seueur. Akhirna moyongkod keur kitu si Wahid teu kapalang telenges. Harita rambut Lurah Hormat dicambak cebrod para mitra sadaya. Cebrod rai Lurah Hormat dihancak ku peureub menang 3 kali. Leupeut nepi ka pangamung boborot getih. Solonton Lurah Hormat salantan solonton bari nungkupan rarai. Seak sampean Lurah Hormat disepak di tukang. Juralit Lurah Hormat ngajuralit keur kitu disusul tepus dadana dipotong ku siku kenca. Leg Lurah Hormat teu beut meninga geblug.
Serepet si Wahid bari ngedadak ngalugas bedog sarta congo disantongkeun kana palebah tenggek Lurah Hormat. Bari dadana ditincak. Pada katak si Wahid seuri babaraha katakan, sedeng Mang Mantana harita ulur-uluran ngadeukeutan kana lawang kamar Nyi Masari. Muka beneran harita Nyi Masari kugah, margi anjeunna kagareuwahkeun ku ngageblug eundeur. Jama kue sakitu maki Lurah. Hitung-hitung nebus kana omongan bohong sia. Coba lamun adi kadaek nerangkeun, moal nampanan leungeun dewek nantung sia. Si Wahid ngomong kasar. Garihal geus gaya pangajen ka Lurah Hormat bari raksukan dikenyang. Sanggeus ngadeg curalit bleg Lurah Hormat dibantingkeun ka hareup. Kurutak ibu Lurah garwana kaluar ti kamar. Barang ninga nu janten caroge nuju ngajoprak bari rarai geuneup pangabung boborot ku geti. Cerit ibu Lurah ngajerit kilak cebet si Wahid nampiling rarai ibu Lurah. Kroyong bruk ibu Lurah ge rubuh teras kapidara. Da puguh tenggelan si Wahid teh atuh jeung teu ade paramita. Rusto nyung sia nyalalakina nya awewena. Kumayuana keur sia. Geus yakin aya bejana ti sikarna ngajar dog di dieu jeung bebenul anakna make mungkir. Dasar Lurah durhaka tulih beungeutna ku aing sia. Pokna bari nyantongkeun congo bedog kana rarai Lurah Hormat nuju ngajoprak. Ku ayana kitu Mang Mantana nekad manehna ngarawe ruyung tulak panto. Kiuk ruyung dibabukeun ti tukang maksudna rek ngabanting sirah si Wahid. Anorok aya si Wahid harita geus masagi tina pangarti cukup seukeut reretna. Harita kentak manehna ngareundeuk atuh puguh ruyung milepas nimpah kana kaca romari. Gabro harita kaca ancur burak-rakan. Burantakan puguh si Wahid tambah nafsu. Sanggeus ngareundeuk terus ngalegot ka sisi bareng jeung kitu bedogna ngolebat ti gigi. Rek mapas tak-tak Mang Manta. Kilak Mang Manta rikat ngadoyongkeun awak terus ngejat ka tukang. Numrag panto kamar nu dieusi ku Nyi Masari jeung anakna Mang Manta. Sedeng bedog si Wahid milepas ka handap pak. Aduh, Lurah Hormat ngaguak sabab tak-takna kasabat ku bedog si Wahid. Harita Nyi Masari tos ngadangu nu janten drama ngaguak teh ngaluas-luas anjeun luncat tina jandela. Teras ngejat lumpat ku kurubutan kanu suni sedeng Mang Manta nerekel naik kana para bogara sasieun terus dipahala ku si Wahid. Bu si Wahid asup ka kamar tunga tengo ka kolong ranjang nempuan Mang Manta jeung Nyi Masari. Moaya lintang anakna Mang Manta keur ceuri sililik si Wahid kaluar deui bus asup ka kamar nu disarean ku ibu Lurah. Breh katingali dina paku aya teh tas ngagantung ceg dicokot sarta ditingalian. Anak ditingali teh breh di jero tas aya sababaraha potong perhiasan emas. Hahaha bagja ye. Aing menang rejeki. Ieu nu kieu. Si Wahid asa suka mesakan perhiasan bari kaluar di ti kamar. Red ka ibu Lurah ngajoprak, red ka Lurah Hormat gegerungan guyang geti. Bae geura rasakeun ku adi ka Lurah durhaka sia. Perkara anak anika pasti supaya itu bakal beunang ku dewe. Wah ka mana ngejatna deuleu. Pokna ngomong sorangan geus kitu majrut si Wahid turun. Terus ngajakan idit ka baturna nu keur narungguan di luar. Teu hararese para mitra harita keneh si Wahid sapada baturna geus aridi. Samalah Inon oge anu panuduk jalan terus dibawa bener-bener si Wahid kejemna bubuhan warahan nu jadi pimpinan ka telah Sinaga Hejo. Di setengahing jalan dinusuni si Inon dipahala beuteungna dibeset ku peso balati. Tapi kahanteuna si Inon palastra sapada harita sedeng layon dibalangkeun ka walungan. Sanggeus si Wahid jeung sapada baturna areuweut kalawan geus simpe comrek sabodel tadi. Mang Manta kakara turun tina para tuluy nyampeurkeun ka Lurah Hormat nu keur gegerungan kuyang geti. Kan aduh agan hapunten 1000 kali hapunten seun. Rumaos semangan nu janten margana juragan cilaka teh. Pemimang tadi teh nyobi-nyobi bade ngababuk si wawalak marugina. Juragan moal dugi ka kieu seun. Sadaya-daya we juragan mangga atuh diri Mang engat telasan we ku pangersa kaulan mah. Ceuk Mang Manta sumerah diri bari carinakna. Sedeng anakna nu keur inghaki ka kan tukangeunana. Ulah aya basa kitu Mang Manta sabab Mang Manta mah eueuh kasalahan naon-naon. Ieu mah geus tarik cilaka diri kuring we ngan itu indung budak dipangguyahkeun sugan geus sadar. Wal Lurah Hormat sora menipeura. Sumangakeun Mang Manta ngadeuketan ka ibu Lurah sarta digegero.
Nanging ibu lurah teu usik-usik. Uyah kena tumang mantakeun bae tong make boga rasa ragab sagala. Dalinjeng saliwat sok kadinya gegero. Bari guyahkeun di mana geus lelerpang merekeun cai. Saur Lurah Hormat. Atuh kapaksa sanajan Mang Manta ngarasa ragab ge ngaguyah-guyah salira. Ibu lurah bari digegero laun. Nanging oleh ibu lurah teu ngawaler-waler acan. Barang diteges-teges ku Mang Manta palebah dadana teu ngarenghap. Ceg palebah pigeulang pananganana dirampak meuni camewek jeung harita teh para mitra. Dicagap geus eueuh keketeganana si horeng si mana horeng. Ibu lurah dugi katitis tulisna kantun raga ngabadusan tina alatan digiti ku si Wahid ongkohan. Ibu lurah kagungan panyawat jantung. Atuh puguh we batin Mang Manta ngalenya. Agan geuning aduh juragan istri teh teu katinggal ngarenghap agan. Cek Mang Manta nyarita teu tatag. Wanya Mang Manta. Lurah Hormat sanaos bari tatu ge maksakeun anjeunna nyaketan ingkang garwa. Gap dadana dirampak ku Lurah Hormat. Yakin harita ibu lurah tos teu aya napasan. Atuh ku ayana kitu kanggo Lurah Hormat tos silap di kasepuhan. Anjeunna teras ngarangkul bari nyaurat. Aduh ibuna hampura ama ibu. Lurah Hormat ngaguk-guk nangis dina dadah layon. Bari salira anjeunna sakitu pinuh ku getih. Atuh anakna Mang Manta ceurik beuki narikan ka bawah reuwas. Geus yakin kitu mah ibu lurah garwana Lurah Hormat ngantunkeun. Derdeg Mang Manta kaluar terus nakolan kohkol mere isarah ka sakabeh masyarakat nu deukeut. Kalawan teu hararese harita masyarakat nu deukeut tinu angam. Pada daratang pada ngarasa geumpeur aya Rajapati nu tumiba ka ibu lurah. Bahwira jeung tatanggana sababaraha urang subuh keneh geus daratang. Atuh di imah Mang Manta meuni rin usik geus puguh ditepas ampir teu kaeusikeun. Kapaksa sawareh dilaluar bari galecok teu puguh dengekeunana. Samalah Bahwira mah sadatang-datang teh tumanya ka Mang Manta. Dari Lurah Hormat mah harita ngalempreh wae pada ngariung di kamar bari keur aya nu ngubaran ku saurang lalaki tengah tubuh. Naso heula. Para mitra kaum dangu. Harita para mitra Bahwira tuluy nyarita. Sabaraha urang lungah ka dieu teh gimana? Ceuk Bahwira nanyakeun. Maksudna mah nanyakeun rampong nungah peuting tadi. Sunari nungah naung saurang bah. Di luar mah loba kana welasna urang. Eta kumaha bangna bisa unggah ka dieu? Da ujug-ujug unggah wae atawa kumaha? Oh madan dewek mah nanya kitu sote nasa teu kaharti make nyahoeun lurah aya di dieu kawasae nu luluhkeun we. Cek Bahwira talete. Celengkeung saurang budak bujang katelah si Kardun suodon ka karna pipirueun Maira. Nya kupang rasa kuring geus moal salah deui atuh ditulungkeun ku si Karna bah. Pokna. Atuh Mang Manta asa diingetan ku ngomongan si Kardun. Tanya sula sa diemu tanya. Kieu mimiti mah lungah teh bah. Sajutna abah puting turun diri teh anu kira-kira geus aya kana setengah jamna. Di luar kareungeun sora lalaki ngagegero juragan lurah. Ini sasora pisan jeung Jang Kardun. Tulunya ku kuring ditanya ti jero, cek kuring teh saha Jang Kardun teh? Nya nu ditanya teh malah nyebutkeun nya cenah kuring Kardun. Gancangna cerita kudu trak ke kuring ngaladulak panto. Nya atuh Ibrai ujug-ujug ngadupak we kana dada kuring. Samalah kuring hampir-hampiran ti jengkang da puguh didupak ku jelema sakitu jangkung padagna atuh. Tidinya manehna nanyakeun Neng Sari ka juragan lurah. Tapi ku juragan lurah dibejakeun ka Bandung dicana ku pamana. Maneh tetep teu percayaeun malah digiti kana ralai juragan lurah ge. Geus kitu manehna nyarita kieu, teu make mungkir sabab lurah sabab dewek geus manggihan katerangan ti si Karna. Yen maneh jeung anak pamajikan ngado nyumput di dieu cenah kitu. Oh nya percaya teu bah kana omongan kuring. Ceuk kuring kumaha peuting nyarita ka hareupeun abah. Geus yakin si Karna incu kukutna Ki Jantra jadi komplotan rampok atuh. Cek si Kardun asa beuki reueus. Beuki kuat tuduhanana ka Karna dumeh aya caritaan kitu ti Mang Manta. Yen rampok nyebutkeun dibejakeun ku Karna. Kekelan Dun. Geus kitu kumaha Manta? Bahwira tumanya deui bari ngareret ka Mang Manta.
nya geus kitu mah barabat kumang manta dicaritakeun saujratna nepi ka ibu lurah garwana lurah hormat teras ngantunkeun tina alatan digiti ku si Wahid. Ku ayeuna keterangan kitu ti Mang Manta akhirna keur Bahwira jeung baturna salemur gede kapercayaan yen karna jadi komplotan rampung samalah boga itikad karna rek dialusi rekus masyarakat didinya samalah kahayangna si Kardun poe harita keneh karna jeung Aki Jantra katut nini asem kudu diusir ngan ku Bahwira dicarek sabab rek nguruskeun heula layon ibu lurah nu harita geus rengse di salatan kalawan tekung silila terus dimakamkeun di hiji astana nu pernah narada anggang oge ti imah Mang Manta rengse ngubur layon masyarakat nu jajab ka makam geus baralik sewang-sewangan kitu deui Bahwira jeung tatangana baralik ngan lurah hormat we nu aya keneh teh di imahna Mang Manta sabab dicarek ulah wakamulih ongkohan keur aya nu bubaran. Abong kena para mitra aya kecap takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar. Papasten Gusti Yang Widi mung teu meunang mung nolak teu meunang nolak ceuk paribasa sanajan nyumput dina peti besi ari geus tepi kana titis tulis nama teu bisa majar kumaha tetep keur manusia kudu mulang ka alam asal nu disebutkeun mulih ka jati mulang ka asal contona samodel ibu lurah garwana palurah hormat nurutkeun syariatna lahir mah asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran harita teh para mitra baris Pondok Yuswa ku jalan syariatna nampa panggitik tinu ngaran Wahid saurang rampung anak buahna Naga Hejo kitu deui kang lurah hormat ku ayeuna janten cacan dan nya kitu tadi geus dicaritakeun sakumna umat Hawa jeung Adam teu langgeng ngancik dina hiji martabat atawa harkat nu hartina teu boleh aya wae parobahan jodoh pati bagja cilaka angin Allah anu ngatur angin Allah nu maha kawasa kumaha salajengna kaayaan lurah hormat para mitra kamana sareng kumaha nasib Nyi Masari anu ngejati imahna Mang Manta na tiasa salamet kalayan tiasa patepanggeuy sareng ingkang Rama lurah hormat kumaha kaayaan karna nu geus diarancam ku masyarakat rek diusir di eta tempat kumaha pibalukarinana sareng kumaha karna tiasa tepung deui sareng rakana katelah rahmat saha kapala rampung nu ngalani ngaran Naga Hejo sumangga urang teraskeun ieu jejer carios nu judulna Lodaya Mamalihan tepi ka ayeuna asa beuki garang para mitra asa beuki ngagalaksak nu disebut Naga Hejo teh ngagangsing bandaraya anu tipa kampungan bari cicingna teu matuh nepi ka hese rek beunangna isabada aya kajadian ibu lurah Palastra jeung sababaraha urang rakyat nu katelengesan ku komplotan rampung bawahan Naga Hejo masyarakat diu ngalembur satiap peuting loba nu nyari malah terus-terusan diayakeun roda atuh awewena jeung barudak katut nu geus jarompo satiap perut magrib ninggalkeun imah sewang-sewangan nyingkahan pibahyaeun di mana geus beurang kakara balik deui ka masing-masing tempatna ngan kitu jeung kitu polana masyarakat di tiap lemburan teu boleh irid-iridan dina hiji poe Bahwira kasebut kokolot kampung anu salembur jeung lurah hormat keur ngayakeun babala gempagan keur ngayakeun babadamian jeung tatangana tina suarek newakarna nu dituduh jadi komplotan rampung nepi ka tibuna Rajapati ibu lurah garwana lurah hormat geus cukup babadamian nincak ka bada magrib harita Bahwira geus ngutus sababaraha urang tatangana pikeun narewakarna samalah si Kardun teu tingalieun bari manehna aya tujuan rek sakalian maluruh Nyi Masari ku sabab hate keukeuh peuteukeuh hayang kajodokeun ka Nyi Masari kurang leuwih 5 urang tatangga Bahwira geus aridit bari mawa pakarang jeung marawa obor da puguh mangsana peuting di wuwuh loba nyorang tempat anu saruni gareuman sedeng lurek didatangan harita tayalian ti Karna jeung Aki Jantra keur areuweuh geus 2 poe cenah mah Karna keur ngasakeun ngalap ilmu tina bab agama ka salah saurang hiji alim ulama hiji ajengan anu luhung ku ilmu jembar ku panalar masagi tina bab pangarti lahir batin atuh parmita dipih serab ku balarea tina bab kaalimanana henteu angkuh henteu adigung ku malungkung dumeh janten alim ulama malah agung amalna seueur tulungna sanes saukura luhur ilmu ge pamer ieu mah estu jeung prak-prakanana ngalaksanakeun sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saja batik itu mama ajengan anu kakasihna ajengan Abdul Soleh tarapanati tercedihan masing aya nu rek kitu rek kieu oge mangsa bodoh da eukeurna. Atuh teu matak aneh lamun sig mama ajengan Abdul Soleh dipika serab dipika ajerih ku masyarakat anu dareukeuh. Teu kurang semah anu ngadonjarah kamantena malah teu kurang anu menutulung ku rupa-rupa tujuan jeung kahayang. Tong boroni nu rek ngalap elmu tina bab agama pikeun kasampurnaan hirup sanajan boga tujuan hayang ngalap kadunyaan oge ku anjeunna mah teu weleh dicaosan dan ngabulkeun angin Allah. Anjeunna mah mung sakadar derma ngalaksanakeun pamenta jeung kahayang para tamu. Mung tara ari nyaosan kapalai tamu kana jalan nu matak nyarikat kana dirina mah sanaos mamajengan Abdul Soleh luhung ilmu oge tapi nya ari ningan di jalma nu keukeuh peutekeum hayang ngalap ilmu kadunyaan tina jalan untung bari para mitra enteng teu burung we dicaosan ari geus teu beunang-beunang teuing mah diburukan ku anjeunna asal sanggup narima pi akibateunna. Jalaran nu diemutkeun ku anjeunna sakabeh manusia masih keneh kumelip di alam dunya gumantung kana amal jeung perbuatanana. Para mitra anu mulia sag ngadadarkeun kana kaayaan saurang alim ulama nu jenengan ajengan Abdul Soleh. Urang ngadadarkeun perkara nu rek ngajorag karna harita geus tarpikan dituju kalawan diluluguan ku si Kardun. Kalacat si Kardun ungah kana golodog terus katepas dituturkeun ku tilu urang baturna. Sedang nu sejenting jaranteng di luar bari marawa obor ting arnyai pok si Kardun ngagegero aki jantra meni matak mang hariwangkeun cocorowokan bari ngagegedor kana pantok estu sepi tina titih rintih anggang tina bema parawa. Lagi Jendra pokna bari teureun-eureun ngagegedor pantok anu kabeneran harita nini asem keur ngajejentul di tengah imah bari dibubuligir ukur make kutang geus rarenya. Atuh direwek nini asem nanya bari reuwas. Saha teh? Kuring buka pantona. Tema si Kardun. Ye, mangkelanan sing aya kasabaran deuleu. Ulah ngagegedor pantok kitu sagala. Sakitu pantok geus tereh hujan teh. Nini asem semu keheul bari ngorejat nangtu. Kulutrak ngalantulak pantok ana brai nyampak di luar rajeng jelema marawa obor. Geuning meni ragem kieu ieu teh. Rek ngalobor balugut jalu. Syukur we rek ngalobor belut mah kabeneran sawah kakara diramet. Namun loba bebeunanganna meni sini simpangannya ka dieu. Ini hayang pais belut deuleu. Pokna bari sangkaan ini asem mah rek ngobor belut dumeh marawa obor. Kamana si Karna jeung aki jandaran ini? Si Kardun teu sabar. Manehna terus ka jero teu sirikna ngadupak nini asem. Dituturkeun ku baturna tiluan samalah baturna terus tintarenguk ka kamar. Nu saurang ka dapur lahaloho ka goa. Amuing aya naon atuh make lahaloho ka pangking sagala da jalu. Itu si monyong make lahaloho ka goa. Hayang kawalat sia nya monyong. Teu adeuna kareusia kawas lain manusia we deuleu. Aya naon kitu teh? Dia mah teh gableg barang deuleu nu alus. Paling-paling ge coet jeung piring tah geus karentob. Rek ngagangsing barang matu ka ditu kanu baroga udah ngagangsing barang nini deuleu. Ini asem amok teh dituna mah. Lain rek maling barang kuring mah lain. Hayang tepung jeung ngaran si Karna atawa jeung aki jantra kamarana ieu? Si Kardun tipu puncer. Kumaha? Pangdenge teh neangan calana naon kisana? Ini asem salah reungeun da puguh rada geumpeur. Ye dasar nini bonge sia. Lain neangan calana hayang tepung jeung si Karna. Kamana ayeuna bawalekna? Aruk nanyakeun si Kujang kisanak teh. Aduh. Nah, tuh lain ti tadi nanyakeun si Kujang da meureun ku nini geus dibejakeun. Lain si Kujang si Karna. Si Kujang teh di dieu nu sok disebut ku Kujang teh. Da si Jalu, si Kujang mah jeung si Aki geus dua peuting ayeuna areueuh di dieu. Kisanak eta keur aya kapentingan ka gunung nu matak oge. Cek nini asem. Nah atuh gorowok si Kardun nyentak bari nenjerang paluduh kuat ka eudeur. Bohong sia. Pokna puguh we nini asem ngarenjang satakar kemek. Nepi ka ceprut tina bujurna sadadu ngeceprut taksiran. Teu kemot bakat tingku reuwas.
dasar nini cekekeun koron sia jeung bajos deui Kardun cumidu. Kak pigelang leungeun Nini Asem dicerak terus digusur ka dapur. Nini Asem gegerewekan jeung samping ngaleleke rek kaporosotan. Ameng rek dikumahakeun aing teh sia selud. Kira-kira dalam merkosa nini lenyed sia lesotkeun sia selud. Ya samping aing ngaleleke bisi kataranyangan sia lesotkeun deuleu. Sukan manusia teu boga dasar agama sia make rek merkosa nini sagala. Kawas euy awewe nu ngora eueuh sia. Kawas eueuh awewe ngora. Cek Nini Asem boga timburu goreng. Lain rek merkosa nini bau huut aing mah. Rek nanyakeun si Karna jeung Aki Jandra. Di mana nyeruputna? Sok bejakeun sia. Lamun teu dibejakeun alamat digorok ti korona ku aing. Si Karna ngancam. Ya Allah, bismillah, auzubillah, astagfirullahaladzim. Tuh, si aing po deui. Aing bismillah diheulakeun aing tahu dipaneurikeun. Aing luh. Cek si Nini ge si kun harita teh para mitra. Matak si kujang teh jeung si Aki teh keur ka Garunung. Nah, ya ku bawa bawel teuing. Alah alabatan bibir awewe ilaing mah deuleu. Nini Asem ngepeskeun leungeun si Kardun. Pangdenge teh ka gunung. Ti tadi geus dicaritakeun si Kujang jeung si Aki teh ka gunung. Ka gunung rek ngagarong. Hari si selud budak-budak keneh geus saliwang. Moanya rek ngalararong ka gunung. Ngalararong mah di walungan atawa di situ lain di gunung selud. Cek Nini Asem nyebutkeun saliwang ka batur. Padahal manehna nu kurang reung. Geus kitu durung-dung Nini Asem digusur ka tengah imah. Datang ka imah, datang ka tengah cebet Nini Asem ditampili. Puguh Nini Asem ngagoak tuluy wawawi bibi ceuri. Alah, ya aduh ya Aki. Ya kami digitik ku si selud, aduh Aki tulungan kami. Ya Nini bawut. Bejakeun ngagaran si Karna jeung ka si Jantra. Ti seret poe ieu isuk sia kudu nyingkah ti lemur ieu gardi. Lamun teu nyingkah dina poe isuk ulah samat kaniaya, pasti di ruang kerepes. Jeung nini-ninina kitu ules. Antara gara-gara si Karna aya di dieu teh loba korban. Lurah nepi ka hanteuna gara-gara ti babalak si Karna ngabejan karampung. Coba imahna diruksak. Coba ye. Euy garada euy di kamarna euy. Aya pakaianna eueuh. Lamun aya nu ka tetelasi babalak Karna nyumput di tempat sajen. Si Kardun marentahkeun ka baturna saurang. Bus batur nasuk ka kamar tuluy tengah-tengah kana kolong babalean. Breh katingali di kolong aya besek gede. Terus digusur ada breh di jero besek aya pakaian sing sarba bodas. Daya lian baju kampret jeung celana pangsi keur Karna titinggal ti lodaya mamalihan. Guru tak anu nitah ngagaradah ka kamar teh kaluar sarta ngasongkeun pakaian ka si Karna. Maso heula. Para mitra anu mulia, sanajan Nini Asem keur auk-aukan oge ningali aya nu mawa pakaian Karna mah gentak nyililik rek ngarebut. Motong ngagubung pakaian incu aing sia deuleu selud. Kadiakeun deuleu eta kadiakeun. Nini Asem meni seserenteng tapi batan karebut makalah cebet ditampiling deui ku si Kardun. Bari jerut turun terus ngaleos. Atuh Nini Asem ceurik beuki narikan bari dungkupan beungeut karasa asarete panas. Sanggeus si Kardun jeung baturna jauh ti imahna Aki Jantra. Harita para mitra Nini Asem kakara inget kana amanati si lodaya mamalihan. Ceuk manehna lamun pinangih jeung karerepet nitah disamat bae pasti manehna nulungan. Waina inget kadinya pok Nini Asem nyarita sorangan bari panon rami saku cimata. Geulis. Nyimas lodaya mamalihan tulungan Nini ucu geulis. Nini tas menakan nyerian ti jalma nu ieu kalawan pakaian keur si Kujang dibawa. Tulungan Nyimas lodaya. Nini tulungan mangkaning si Aki jeung si Kujang keur areueuh ieu teh. Kitu geger nenganana Nini Asem bari ngajanteng ditepas. Nyaan para wargi, panyamat Nini Asem konta datang sora mau ngagaur handaruan. Di barung ku angin ngaguruh gaur-gaur lodaya mamalihan ngagaur. Tapi harita teu ngajirim ukur sorana wungkul. Las sorang ngiles dekadenge deui ku Nini Asem. Kabeneran harita si Kardun jeung baturna keur laleumpang motong jalan, mapai sisi astana bari galecok ngobrol.
barang tepi ka sisi walungan anu aya tangkal kawung jeung tangka cangkring ujug-ujug gaur-gaur sora maung bisa ngagaur. Uguh we para mitra, rombongan si Kardun nu keur galecok ngobrol teh ruger areureun samalah aya nu silih tangkot jeung baturna sagala. Harita teh gaur-gaur maung disada deui samalah ku ayeuna kadengena ku sararea asa deukeut kilak si Kardun jeung baturna ngalaliuk ka beulah kenca. Ana breh teh nyawe lodaya mamalihan meneh camak plak kumpai bodas matana herang moncorong kukuna barijil kabeh matak pikasieun nepi ka adina si Kardun anu katelah si Acung kuat ngayak-yak nepi ka wer-weran ngompolan maneh dina bakating ku sieun. Gaur-gaur lodaya bodas ngagaur deui ngadeuketan ka si Kardun sihungna katemong rangete. Sanajan si Kardun kasebut jelema buraong oge ari adu hareupan jeung sato nu kitu mah kuat ka ngadegdeg kesang badag kesang lembut terus undur-unduran. Sedang baturna anu keur nyarempod di sisi walungan teu karere terus undur-unduran teu direre. Nah atuh ari gorowok teh si Acung adina ngagorowok tarik naker. Disangka ku si Kardun mah dipacok ku oraya teu aya nu ngade. Si horeng inung leungeun katincak nyinekel kana batu. Wayana kitu si Kardun ngejat ka sisi kosewad kejebur si Kardun kegejebur ka walungan. Kitu deui adina jeung baturna ting beretak lalumpatan meni teu sirikna silih bupak silih tubruk. Bleg lalabuh sabab sagala dirumpak malah teu kurang tutunggul anu karumpak sabab lalumpatan ka tengah-tengah astana. Tutunggul maksudna. Gilak marengko ka beulah katuhu maksudna rek jalan ka kebon awi. Kakara gerek haranyat kana tanyakan bere hareupeunana aya nu ngajurungkun tuluy ungkung-ungkungan kalawan kadenge aya kekeresekan sanggeus deukeut kuak si Kardun ngagoa jujuring oh na bari cileuweung para mitra bari silih tubruk jeung baturna nu baralik deui ka tukang kitu deui para mitra nu ngungkung bisa kajuring teh ngabaretak lumpat balik deui ka tukang. Kablung korobas cenah sadaya nu ngageblung bari gogorobosan kalba. Si horeng nu disangka juri ku baturna si Kardun teh saurang aki-aki manggu jarami nu rek maraban muning. Manehna ge sieun ku bakat ku sieun deui panyangkana batur ngagorowok nyebutkeun aya juring teh. Mangihan juring bugeh di tempat eta suni tur di kebon hawi. Duka kumaha kaayaan si Kardun nu ngagejebur ka walungan jeung batur-baturna dina peuting harita. Caturkeun diburuan ini asem kadenge sora lodaya ngagaur tari tapi ngan sakali-kalina. Kojengkang ini asem geus ngampih teh kaluar deui bari barang ngukakeun panto ana breh dina lawang geus nyampak. Ngalumbuk pakaian anu sing sarwa bodas. Kereneng ini asem ngagereneng bari gancang ngarawu pakaian. Nuhun geulis ni Mas lodaya. Nini ditulungan kalawan pakaian si kujang geus kabanyak deui kalawatan deui. Nuhun gelis nuhun kitu gegerenengan ini asem bus ka jero bari pantona ditulakan deui tuluy ngampihkeun pakaian ka kamar nu sok disarean ku karna koloyong ini asem kaluar ti kamar gek diuk yang hunyar lamar sakapeung-kapeung ini asem nyabakan pipi beuki lila pipi asa beuki rete paranas akhirna bleng we pipi ini asem bareuh taksiran tadi baal keneh teu karasa naon-naon sote. Waktu